Udah neng. Astagfirullahaladzim. Itu sama gak ribut gitunya. Aduh, iya dari sini soleh ya tamah pala udah yang kudu ganjang-ganjang dipisahkan. Tungguan sih ya. Nanaonan selain eta sholat lebih kadiheureikeun gitu. Tah si Idris tah mimitian. Cuy, sidikan mana? Tapi kang acara menurut temo. Sarwana sia. Yeuh dengekeun. Sholat teh keur nyambungkeun antara urang jeung anjeunna. Urang salaku ciptaanna, anjeunna nu nyiptakeun urang. Sok pasrahkeun, sumrahkeun diri na waktu sholat. Diri sasampiran, awak sasampayan, umur ge gagaduhan, teu boga jeung teu ngabogaan. La haula wala quwata illa billah. Dayana upayana sadayana ge kagunganana. Ayeuna ku syariah dihaleureikeun. Geus garambleung naon sia teh? Beda boga kakawasaan, harkat, pangkat, darajat. Atawa sia teh geus jarago mata wani ngarekeun salat kitu teh. Henteu tan. Cing ingat kapangkatan anu dirongkak, kaderajatan anu dipiwegah, kabeh heula semua layak paedahna. Amun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan ka Pangeran. Ieu mah salam imam dijarawab, meh naon coba? Pan abi teh pernah ngadangu lamun aya nu ngucapkeun salam, wajib kudu ngajawab tan gitu. Ya benar tan, tapi ke baheula diadakeun ngaji teh kitu. Memang bener eta teh, tapi marane ngadenge katerangan teh ulah dihakana taatan atuh. Ayeuna kieu we atuh logikana. Mun maneh alulin ka kuburan ka astana, ngaliwat ka astana. Terus aya nu ngucapkeun salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Dek terembahan ku marane. Ah, hoream teuing ku si Idris we jawab. Sudi maneh, we nu sakadeng deuk modal. Eta geuning ngarembung ngajawab salam. Yeuh, salam anu keur salat eta teh keur nyalametkeun kaum muslimin anu aya di katuhu jeung anu aya di kenca. Mata krep ka katuhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krep ka kenca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh keur ngadoakeun urang kabeh. Sok pake dikahirup masuk poe. Kudu ururan rere hirup teh. Bisi aya tatangga atawa dulur batur nu teu dahar nu teu make sok barere samampuna. Ieu mah salat getol ka masjid ngineng ari hirup terada keluar lieur. Da ieu nu beras beung hese ngalieur naon ngaranna? Bagong. Eta geuning apa? Beda paham, beda pandangan, hoga para sehat. Ari nu sok hoga naon? Anjing. Nah, hasil lain tadi atuh para sehat. Tinggal nanya we eta mah tapi naon ka anjing. Duh raras pisantan hampura we tadi abi ngaheureukeun salat da abi mah jalmi bodot da teu nyakola. Bangun tan, tapi geuning diapunten kaduhung baheula
tertamat ngaji dinian. Syukur atuh aing ngerti mah. Ampura amang tadi ngomong kasar teh lain kamarane. Tapi karena kelakuanana mempengaruhi kene sok diajar jeung bener. Anu ilmu ngajina, pengetahuanana sanajan urang teh bodoh tapi kudu alewuh. Tong era tatanya sangkan hirup teu poekeun teuing. Sok deketan kiai jeung ustad. Eta teh obor pikeun hirup urang. Ari dukun jauh di jujuk. Tah si Idris nu sok guguru hayang buat di kadek mah. Mana ke sarua saku guru minta pelet. Ye barudak kuat di kadek mah masih aya kanu ngade. Kuat di tenggel masih aya neungeul. Teangan mah ilmu nu eueuh nu ngade jeung eueuh nu neungeul. Budak ayeuna kuatku kumawan tun eta ngeurekeun salat kitu. Kuatku waranian. Budak kitu mah. Dompet saha ieu euy? Tah. Kantong pocingan. KTP-na. Ah, ieu masih ustad moal salah. Wajibkeun ka si ustad. Tan. Si Soleh yang jejerokan sagala. Aya naon budak teh nya? Lah. Tan, ieu Tan. Assalamualaikum. Punten Tan, hilap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Naon jang? Jerokan kaos di leuweung we. Ya Tan, abi mendakan loket di jalan, loket Ustad sanes. Terus lima loket amang. Alhamdulillah jang terus kapenak. Amang teh lieur nih melarian ieu loket. Di mana ieu mendaka? Kunaon Tan, siga nu bingung kitu, aya nu leungit. Henteu jang. Geut amang teh tadi teh aya salembar 100.000. Nah aya jadi loba 20 ribuan. Punten Tan, ku abi tadi di rironan ka warung. Hari ini rona sagala. Nyakan ti payun teh abi mendakan loket terus dijajakeun. Ceuk nu gaduna teh teu aya receh jang, nya nuhun we. La ilaha illallah. Jadi mana teh ngarepkeun buruk. Ayo lagi cari keula. Amang teh. Aya wae budak teh mah. Kopi. Bitara saon. Alhamdulillah jang ini mah paket amang kita kepenal. Amang teh milarian di kamari teh di astana di Galang magawe murah saya. Ini kepenakna ku Jang Soleh. Ini teh Jang Soleh teh ka dieu teh ngajajabkeun loket nganteun mungkin buru ti amang. Ya ngarti we Tan. Ya atuh ayeuna mah kosan di dieu. Saleh ka dieu udah kopi. Nya teu bade. Neng kopi neng, kanggo tamu ya neng. Mohon sekedap. Neng tadi neng, kedap neng. Saling gelat. Dia tepangkeun si Soleh. Naon Bang, neng pancan rengse di dapur. Oke, lain dapur mah saling gelat di dieu.
Yang soleh iya bekal mamang teh baju gelis gitunya. Tina udah kawal hoki itu juga kesambut ubah tokoka. Kumatan. Iya, putra mamang tepang heula. Oh, mohon. Di mana? Di dieu we di cali. Kan kenalan. Nya di dieu we, di Kendi dieu. kendi kan. Canggung di dieu di dieu. Iya, neng namina Jang Soleh teh, menggoreng ke orok, bawang di leutik. Ah, begitu tad namina oge soleh komo kelakuana. Salah. Nah, neng sana nya. Aisyah. Subhanallah banget nya namina. Nah, ayeuna mah tos pada kenal Jang Soleh. Kayaknya amun di jalan seneng pangapinkeun sareng menjagakeun soalna sepuluh ngeureuyang. Oh siap tak. Pembora itu ngajari perasaan nanti siap abi mah. Dia wani kitu hareupeun bapana eta Heureuy ya tutan eta mah. Tong dianggap heureuy nya neng. coba. Kumaha teh ieu teh buru wangkean loket teh teh. Ah terkadang ustad abi mah ikhlas jiga kasaha wae. Bener. Benar ikhlas tad. Ieu ku duit lagi duit amang buat jadi ieu 20.000-an loba di hini nambahan. Ikhlas abi mah ustad. Bener ikhlas. Benar Ieu we ikhlas. bawain kabeh nu loket Terkadang ikhlas abi Ayo mah bawa ustad we. antos ya. Iya sih bae cenah Jang Soleh ieu teh naon. Abi angkat. Jang Soleh. Assalamualaikum. Si Jang Soleh pakain ieu. Dadah neng. Sok. Naonan kalau ingin kita sholat itu pilih kali dari kamu.